Bagara nyebor. Hah? Anu selebor kunaon mana teh jeung asa zaman baheula aing ngadenge selebor teh mabok. Naon anu mabok? Make selebor mah make bahasa karuhun atuh. Aya di mana ayeuna di mana? Lain aya nu selebor. Geura nyebor itu tuh kapanasan pepelakan hegloba. Oh di kandang domba di ditu. Oh keun we antep atuh ayeuna naon mah ai kitu. Nu selebor teh rada gegeleuyeungan wungkul ieu eueuh tanagaan nu kitu. Ai kitu kumaha cenah dina kandang domba teh keur kumaha? Lain aya selebor di kandang domba. Itu pepelakan geura cebor. Atuh rusuh dipelak. Non ngaruksak. Nu diruksak teh naon? Yeuh, lain aya nu ngaruksak. Tuh, itu tuh atuh da rusuh dipelak engke we atuh melakna teh ngadagoan ieu datang hujan. Oh, kanang diruksak eta ku jelema eta, kandang domba. Naon gagabah teh. Lain selebor meureun edan eta mah tuh. Ai maneh mah kusasoloyongan henteu, kikieuan leumpangna henteu. La ilaha illallah. Abah, lain selebor di kanang. Geuwat itu cebor pepelakan tuh kapanasan ini laleh globa. Ah, di kandang domba. Oh, di kandang domba nu gegeleuyeungan teh atawa gede tanagana kitu. Mending ngaruksak kanang kitu arek diteang heula arek dibabuk ku aing mah. Yeuh, lain aya nu ngaruksak kanang. Itu tuh tinggal itu pepelakan geura cebor. Lain selebor baru ieu mah anu edan mah meureunan aing ngaruksak kanang mah dirauksak dirakrak itu kanang domba di aing mah diantep ku aing mah da. Yeuh. Ek naon jiga kanang. Geuwatkeun geura cebor naon atuh rusuh dipelak engke melak teh. Tenang lah. Geus hujan datang. Tenang moal mal ele abah mah. Manis lempang mana mah kela ku abah rek di banting ai kanang diruksak mah. Ai kanang diruksak mah tuh da meureun ke kan domba merembesan eta asa diantep-antep mah asa ngaledek pisan. Yeuh, naon? Tong ka ditu. Geuwat tuh geura ceboran. Tong salempang ka abah mah ka ai kan itu mawa masing mawa kapak mawa naon kita lupa tuh rek naon. Ya mah rek dilawan heula sama meh eta mah. Sama meh menyerah mah. Pokoknya diantep atuh nya kanang diruksak teh nu gelo meureun teh nu edan. Ngadagoan di dieu nya. Yeuh, dadengkeun ka dieu yeuh. Naon? Lain nitah ka kanang aya nu ngaruksak kanang. Tong salempang jeung apa mah doakeun we sing salamet atuh maneh jeung salempang kitu jeung maneh atuh hiap bareng di ditu mah. Bisa bantuan abah ai salempang mah maneh. Kana ayo atuh. Yeuh. Da eueuh nu ngaruksak kanang ceuk urang ge rusuh dipelak engke hek mung nyabor mah atuh hek engke melak teh geus hujan datang. Anu di kanang di ditu da mun diruksak mah meureunan kumaha domba ieu na meutingna. Ai maneh tong salempang abah malah bisa ngajaga masugan kasalamatan kira-kira eleh mah lumpat we abah mah. Ieu mah rek nempoh heula rek dicarek mun teu beunang dicarek mana dihalangan we di kumaha. Ngan doakeun we atuh nya abah bisi kumaha onang. Yeuh, dengekeun. Eueuh nu ngaruksak kanang. Keur naon matak ge ari mumul nyabor mah tong waka dipelak engke melak teh geus hujan datang. Ari ieu mah nyaborna mumul. Tuh tingali kalah lale globa. Naon maneh teh kala kudu nyumput ka ditu. Kira anu gelo meureunan anu gelo da meureunan komo selebor mah leuleus ieu mah kala kudu nyumput ka tukang. Karunya domba engke bisi ruksak kanangna ai maneh kumaha dagoan we nya. Yeuh, dengekeun cicing. Astagfirullahaladzim. Tuh, jadi sabar. Astagfirullahaladzim. Yeuh, la ilaha illallah. Goblok abang saliwang aing yeuh. Hara rese ngomong saliwang mah. Ditah nyebor da kalau mantong tuluy ka mana nya harudat pisan. Hara rese jeung saliwang mah. Dadayekan atuh melak mumul nyebor mah. Engcong dipelak engke we melak teh atuh geus hujan datang. Sakitu ngadul kana nyebor. Hara rese abang saliwang mah balik.